Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu mancomania dongeng di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng aki sapertos biasa di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepa Sunda. Masih neraskeun hanca nu katunda nyaeta dina jejer carios Jawara Pedang Dewa. Karangan Wadadang Hati Bandung ayeuna teh tos dugi bagian ka-40. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya sehat lahirna sinareng batina teu kirang naon-naon tetep dilancarkeun rezekina digampilkeun sagala urusanana munggu Allah taala amin ya rabbal alamin. Kanggo anu nembean manco anu nembean ngadengkeun mangga ulah asa-asanya di subscribe wae, ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng itu pamiarsanya. Ulah hilap paparinan like-na supados akina langkung sumanget oge bilih aya nu bade kintun-kintun salam atensi atanapi patarosan mangga diserat wae dina kolom komentar, insyaallah ku aki bakal diaoskeun di panungtung acara dongeng. Anu bade nge-share nya mangga di-share wae saseueur-seueurna ka mana wae ge nya ka grup WA, grup Facebook, grup Instagram, Telegram atanapi media sosial sanesna. Mangga hatur nuhun pisan kasadayana mancomania dongeng anu parantos nge-share nya oge subscribe, like sareng komen di dongeng-dongeng aki. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang langsung we nya urang amparkeun deui sama kabuyutanana atuh sor bajigurna. Sor kulub ieuna suukna kalerasan aya kulub suuk. Mangga kaparayun sadayana Jawara Pedang Dewa bagian ke-40 Perung Pangeran Samagaha anu kabur nyalametkeun dirina sababaraha bulan nyumput di hiji guha anu aya di hiji leuweung. Manehna satekah pola ngubaran dirina anu tatu di jero lumayan parna akibat tina bentrokanana jeung Sanjaya. Untungna samemeh turun gunung Pangeran Samagaha teh dibekalan mangrupa-rupa ubar ku guruna nyaeta Iblis Pangirut Sukma alias Iblis Gunung Halimun nu cicingna dipuncurut Gunung Halimun. Harita Pangeran Samagaha alias Widura karak beres samedi ngubaran tatu jerona kunyalurkeun hawa murni sarta tanaga jerona oge salian teta geus nginum ubar anu dibekalna. Manehna sila dina luhur batu di jero guha. Widura mencrong kaluar guha ngaliwatan panto guha anu teu sabaraha lega. Guha tempat panyumputanana Pangeran Samagaha teh dihareup nama heureut. Lamun jalma rek asup ka eta guha kudu dongko, tapi di jero mah lega. Salian teh eta lawang guha teh ayana di sagigireun tangkal caringin badag anu hieum. Jadi jalma anu ngaliwat moal awas yen di dinya teh aya guha. Awak geus rada jag-jag ya. Dada geus nyerina kari saeutik deui. Untung na bae aing makala obat pamere guru. Lamun teu bisa modar aing. Teu sangka si Sanjaya teh mibanda ajian hebat samodel kitu. Saha guruna si bangsa teh? Ceuk Pangeran Samagaha ngagerendeng sorangan.
Kumaha aing bisa ngelehkeun si Sanjaya lamun pangabisa aing ukur sakieu. Sabenerna mah ilmu ti guru teh geus lumayan luhur. Ngan bae si kurang ajarna memang luhur oge ilmuna. Sakitu ge manehna teh masih ngalawan aing ku lemor. Kumaha lamun bari mesat pedang saktina, bisa cilaka aing. Cek guru cenah lamun aing butuh pakarang sakti, cenah mah kudu nyaran nu ngaranna pedang jagal nyawa, anu dikawasa ku Dewi Maut nu cicingna cenah di Pulau Mayit, ayana di Tungtung Wetan Pulau Jawa. Kalah kumaha ge aing kudu bisa menangkeun eta pedang, supaya aing bisa ngelehkeun si Sanjaya kurang ajar teh tah. Nya guru aing nyadi sapaguron aing kabeh tilartunya gara-gara si Sanjaya. Kalah kumaha oge aing teh kudu males pati ka eta jalma. Duh Wulan Sari, hampura akang teu bisa ngajaga nyai. Bongan sorangan nyai atuh beunang karayu ku si jahat. Teu teuing Wulan Sari. Ngolebat bayangan rupa Wulan Sari dina kongkolak panon Widura. Hiji-hijina wanoja anu ngeusi hatena tiba heula mula. Kabayang deui ka gambar jelas dina ingetanana sawaktu meakeun waktu mang taun-taun babarengan jeung Wulan Sari di tempatna si Cakar Setan nu jadi guruna. Ngarakacak hate Widura lamun inget ke zaman harita, tapi dendamna ka Sanjaya kalah beuki ngagedur. Aing kudu lumampah ka Pulau Mayit ayeuna keneh. Lalampahan ka Tungtung Wetan Pulau Jawa lain lalampahan anu sakedeung. Aing kudu indit ti ayeuna. Widura alias Pangeran Samagaha turun tina luhur batu. Saterus nama manehna ngalengkah kaluar ti jero guha. Pangeran Samagaha ngablesat lumpat meulah rekepna tatangkalan anu baradag nu rajeg minuhan leuweung. Manehna nuju ka arah wetan. Sakumaha pituduh ti guruna nyaeta iblis Gunung Halimun yen Pulau Mayit teh ayana di Tungtung Wetan Pulau Jawa. Jog Pangeran Samagaha teh anjog ka sisi leuweung belah wetan. Lumpatna ngadadak ngarandeg. Pangeran Samagaha gancang nyalingker ka satukangeun tangkal Ki Hujan nu aya di sisi leuweung. Panonna anu seukeut mencrong ka handapeun tangkal caringin. Aya wanoja geulis. Gede rejeki aing. Aing teh masih boga syarat pikeun nyampurnakeun ilmu Pangirut Sukma. Tinggal 2 wanoja deui. Ngan bae nu hijina kudu turunan ningrat. Eta wanoja sigana bae wanoja biasa, lain katurunan ningrat. Pamohalan barina ge aya turunan ningrat ulin los-los ka sisi leuweung. Lah keun bae nu aya we heula. Di handap tangka caringin teh aya saurang wanoja geulis samprenik. Kulitna koneng umyang, manehna keur diuk dina akar caringin sigana bae keur ngareureuhkeun kacape. Eta wanoja teh make baju sing sarua kayas, buukna panjang satonggong, sirahna diiket ku salambar kain pulas kayas. Dina sesela ceuli katuhuna nyelap kembang ros kayas.
Si Wanoja anu tayalian widadari kembang kayas memang keur ngadareukeun ka capek. Mang bulan-bulan keluar asup leuweung pikeun neangan Pangeran Samagaha anu geus ngaruksak kahormatan adi sapagurona. Tapi tepi ka poe harita widadari kembang kayas teh can keneh bisa manggihan Pangeran Samagaha. Kamana deui atuh aing kudu neangan eta jalma durjana teh? Didenge-denge can aya deui kajadian anu nyulikan awewe. Nah paeh gitu si Pangeran Samagaha teh. Da harita cekang Sanjaya teh manehna teh lumpat bari tatuparna. Bisa jadi manehna tiwas kulantaran tatu-tatuna. Widadari kembang kayas teh ngagerentes dina jero hatena. Duh, nah rupa Kang Sanjaya teh nembongan wae ieu teh asa kokolebaran wae tina kongkolak. Nah kunaon aing inget bae ka manehna. Kunaon ari diri aing nya? Ieu kitu anu ngaranna bogoh teh katresna tina tepung munggaran. Aing mah meureun ambon sorangan. Da Kang Sanjaya lagi buat teu mikir-mikir. Widadari kembang kayas muka kancing bajuna balebah dadana saeutik. Kusabab ngarasa bayeungjang sabab harita teh geus panas pisan, geus rek tengah poe. Dampal leungeun katuhna dipake ngageberan dadana. Sirahna disaranekeun kana batang tangkal caringin. Pangeran Samagaha anu keur nitenan widadari kembang kayas di satu kangen tangkal molotot panona. Ningali bebelahan dada belah luhur widadari kembang kayas anu montok bodas bersih. Nafsu satona beuki ngagedur. Teu talangke deui Pangeran Samagaha teh ngagajleng ka hareupeun widadari kembang kayas. Widadari kembang kayas satu ngorejat ruas kacida. Bari buru-buru nangtung manehna gancang ngancingkeun deui kancing wajuna. Nah beuti kancingkeun deui gelis. Padahal mah halus ge tadi kabuka pan endah katempona. Cek Pangeran Samagaha bari nyerengeh manehna nitenan sakujur tangtung widadari kembang kayas. Ditetep nafsu kitu ku jajaka anyar pinanggih bari jeung culangung nyaritana. Widadari kembang kayas langsung bae nyentak si jajaka nyaeta Pangeran Samagaha. Saha anjeun ha? Jajaka cunihin kurang ajar sia. Sentak widadari kembang kayas panona anu cureleuk molotot bakat ku ambek. Akang anu katelah Pangeran Samagaha, jawara anu pangsaktina, jawara pangkasepna, panggagahna. Wanoja anu panggih jeung akang pasti ngarasa bagja. Oh iya mangkelukna teh nu ngaranna Pangeran Samagaha teh kabeneran pisan. Keur diteteangan kiwari datang sorangan rek nyetorkeun nyawa. Oh gelis teh keur neangan akang gitunya. Kasang serem ku akang siga namanya. Pogoh modeunan. Penasaran kana Pangeran Samagaha anu kasep. Tapi ka nyusul-nyusul akang ka dieu. Cuy, cih. Najis kurang ajar. Pogoh ka anjeun sagala rupa. Kuring ngahaja neangan anjeun pikeun balitungan.
Anjeun anu geus ngaruksa kahormatan adik kaula di sisi leuweung Gunung Halimun? Anjeun kudu tanggung jawab. Hayu milu. Kapaguron kuring pikeun ngawin adik kuring atawa anjeun modar di ieu tempat. Aduh, akang daek ngilu ka mana bae oge. Nu geulis indit, asal urang kawin heula ayeuna. Urang bulan madu sosonoan heula. Bangsat, kurang ajar sia. Tarima ya. Hiya! Widadari kembang kayas ngolebat. Gigir dampaleungeun katuhuna ngadius nyempong ti sisi ngarah kana beheung Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha gancang ngalelepkeun badana ka handap. Leungeun katuhuna ngolebat rek ngarawel cangkengna widadari kembang kayas. Kurang ajar sia Purunyus, widadari kembang kayas lain ngagiwar, tapi manehna maju nyampek bari ngangkat tuurna pikeun ngebesot dadana Pangeran Samagaha ngagunakeun ulin pajampangan. Hiuk geduk, blak Pangeran Samagaha nangkarak bengkang. Sabab dadana katunjel pisan kuturna widadari kembang kayas. Ningali lawana ngagoler gancang widadari kembang kayas nyapukeun suku katuhuna nu diarah teh lempeng kana sirahna Pangeran Samagaha. Tapi plos sapuan suku katuhu widadari kembang kayas syukur nyepak kana tempat kosong. Sabab lawana nyaeta Pangeran Samagaha teh kaburu ngagerentel ka tukang, satuluyna mah nangtung deui ngabadaga bari nulak cangkeng ku dua leungeunna. Galak oge sia geuning si geulis teh euy. Resep akang mah yeuh kanu kieu yeuh. Ka awewe anu galak kieu. Biasana anu galak kieu mah diranjangna oge galak pisan. Dibebekeun sia sungut teh kurang ajar. Plesat widadari kembang kayas ngablesat nyampek ka hareupeun Pangeran Samagaha. Ayeuna mah peureup katuhuna anu ngablesur ngarah kana bibirna Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha ukur ngadengdekeun sirahna ka katuhu hiuk plos tenggelan widadari kembang kayas ukur ngancangin labas ka satukangeun sirahna Pangeran Samagaha. Sakilat Pangeran Samagaha ngarawel pigelang katuhu widadari kembang kayas ku leungeun kencana. Satuluyna dicentokkeun sakaligus. Awakna widadari kembang kayas atuh jadi nolonyong ka hareup. Salian ti kabawa ku tanaga tenggelana anu poos katambahan ku centokan Pangeran Samagaha. Atuh puguh we awakna widadari kembang kayas jadi nubruk awakna Pangeran Samagaha. Leungeun katuhu Pangeran Samagaha langsung meulit kana cangkengna widadari kembang kayas. Bari dirames sagala rupa. Awak widadari kembang kayas didedetkeun ku Pangeran Samagaha kana awakna. Bangsat sia kurang ajar, ngarasa dicacampah ku kalakuan Pangeran Samagaha. Widadari kembang kayas ngajorowok siku kencana ngadius tarik ti gigir hiuk cedak. Careham Pangeran Samagaha dihanca ku sikuna widadari kembang kayas ku tenggelan malang putu. Pangeran Samagaha ngabangkieung ceklan leungeun katuhuna kana cangkeng widadari kembang kayas jadi udar. Kolebat hiuk jebrod dampal suku katuhu widadari kembang kayas nyayang dina dadana Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha gancang ngagajleng mundur saacan dirina ditoron ku serangan susulan widadari kembang kayas anu geus rek ngaheumbatkeun deui peureup katuhuna. Sanajan teu ngagoak sawaktu dadana katajong tarik ku suku katuhuna widadari kembang kayas, tapi kaciri paroman beungeut Pangeran Samagaha teh nahan kanyeri dina dadana.
Ratu dina dada aing can cager bener ya. Ayeuna karasa deui nyeri akibat tina tajongan Ye Wanoja. Aing ulah heureuy ieu mah, sabab Ye Wanoja geuningan mibanda ilmu silat anu lumayan. Kitu gerentos batina Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha masang kuda-kuda, siap-siap ngaluarkeun jurus curug iblis nobros gunung. Pangeran Samagaha ngagajleng bari ngadiuskeun dua curugna ngahujanan awakna widadari kembang kayas. Curug Pangeran Samagaha katampona jadi aya puluhan ku widadari kembang kayas teh. Manehna sateka polah cungcat cingcet bari guar-giwar mundur ongkoh nyingkahan gempuran nu jadi lawana. Sawaktu curug katuhu Pangeran Samagaha datang, pikeun anu sakitu kalina widadari kembang kayas teh nyalurkeun tanaga jerona kana leungeun kencana. Hiuk des manehna naki serangan Pangeran Samagaha. Widadari kembang kayas ngegel biwirna nahan kanyeri, sabab pigelang kencana karasana kawas diadu jeung patok besi anu kacida teu asna. Keur kitu hiuk beltrak. Aduh, widadari kembang kayas ngagero. Ayeuna mah sabab tak-takna kakeunaan serangan curug kenca, seranganna Pangeran Samagaha. Widadari kembang kayas gancang ngagajleng mundur. Kumanehna geus kaijir lamun tanaga jero sarta pangabisa Pangeran Samagaha teh geuningan aya di saluhureun dirina. Serepet widadari kembang kayas teh ngalugas bedog leutikna. Bedog sileunyai ngagurilap katojo ku cahaya panonpoe anu keur memujehna moreret moncorong. Nyai gelis, nyai teh rek masak, rek nyiksikan bawang ha. Make ngaluarkeun peso dapur sagala. Cek Pangeran Samagaha. Bari manehna ngajega sayaga. Keur nyacag leungeun anjeun anu geus kurang ajar, bangsat. Hiat. Widadari kembang kayas ngajleng saibas dada. Badogna ngolebat rek ngabeset dadana Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha reuas ningali gerakan kilat widadari kembang kayas anu matak bahaya pikeun dirina. Gancang Pangeran Samagaha mundur salengkah, tapi widadari kembang kayas terus muru. Ngulinkeun bedogna nyabat kahanap ke arah beuteung Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha gancang ngarempodkeun beuteungna, hiuk plos. Sabetan bedog sileunyai ukur nyamber angin. Tapi widadari kembang kayas sakilat ngarubah gerakanana ngagunakeun jurus ujung genteng. Bedogna nyaeta sileunyai teh ngabeset ti handap ka luhur rek meulah dada sakaligus gadona Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha pias beungeutna. Manehna satekah polah ngarubuhkeun awakna ka tukang ngagunakeun jurus gerakan caringin rungkad. Tapi hiuk berat. Sanajan dada jeung gado Pangeran Samagaha teh salamet tina besetan seseukeut bedog sileunyai anu seukeut kacida. Tapi baju hideungna soeh ngabarawak manirubak ka babad ku bedogna widadari kembang kayas. Pangeran Samagaha gancang ngagerentel ngajauhan lawana. Terus hudang deui nangtung dadana anu pinuh ku bulu teh ngaliglag. Teu katutupan sabab bajuna soeh. Bajuna heula sia anu soeh. Sakedeung deui ge daging dada anjeun anu bakal dihakan ku sileunyai. Cek widadari kembang kayas muraleng mencrong ka Pangeran Samagaha
manehna masang kuda-kuda deui siap pikeun narajang ka Pangeran Samagaha. Gelis, daripada urang tarung terus-terusan di dieu. Atuh mendingan ge urang neangan saung yuk. Pikeun urang sosonoan. Mending ge urang ulin ka surga. Daripada ngesang di dieu mah mending ngesang di saung yuk. Pangeran Samagaha ngahaja mancing amarah nu jadi lawana supaya tarungna talobeh sologoto kurang hati-hati. Pancingan Pangeran Samagaha teh kawasna bae keuna. Sabab katempo beungeutna widadari kembang kayas teh beuki geuneuh. Kawas besi atah beuleum, amarahna geus muncak. Najis ya, lalaki kurang ajar dipodaran sia. Hiat, widadari kembang kayas ngagajang deui. Nafsuna nu geus ngagudug teh teu katahan. Manehna ngahembatkeun badaug sileunya ti luhur rek narok sirahna Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha anu geus siap-siap gancang ngagiwar ka kenca. Bari langsung ngetikeun peureup kencana ka arah pigelang katuhu widadari kembang kayas anu keur nyakal badaug. Hiuk geduk ceng. Badaug sileunya maclang kageuweungkeun. Widadari kembang kayas muringis nahan ka nyeri. Dina kayan kitu sakilat Pangeran Samagaha ngirimkeun totokan ampuhna kana dadari kembang kayas. Hiu cetrok. Ngadadak widadari kembang kayas teh ngajanteng. Awakna kaku kawas patung teu bisa digerakkeun, kitu deui bibirna teu bisa nyawara. Widadari kembang kayas ngerahkeun sakabeh tanaga jerona bakat ku hayang ngabebaskeun dirina tina pangaruh totokan nu jadi musuhna. Tapi sanajan sateka polah manehna ngerahkeun sakabeh tanaga jerona tepi ka ngusur kesang. Totokan Pangeran Samagaha teh ampuh pisan teu bisa dibuyarkeun. Dina kayan kitu corelat jeleng seorang lalaki datang make dudukuy samak. Bajuna ngaliglag palebah dadana teh dikancingkeun, da puguh kancingna eueuh geus caroplok. Dina tak-tak katuhuna nyantel rancatan tanggungan bajigur pamiarsa. Waharanya sakitu heula panginten dongengna nya parantos dongkap ya tukang bajigurna. Ku dongkapna tukang bajigur atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Atuh nuhun sadayana mancomania anu parantos satia manco. Atur nuhun pisan orang tepang dangu deui di bagian anu salajengna. Ayeuna mah urang aoskeun heula komentar oge kintun-kintun salamna nya. Ti manco mania sadaya aya saha wae. Aya teh Yuningsi anu parantos hadir saurna teras Kang Agus Setiawan. Siap manco deui ki hore aya Jaura enggal anu bakal ngabasmi kajahatan nyata Jaura Pedang Dewi. Salam sehat kanggo Aki saprakanca. Hatur nuhun Kang Agus. Kang Komarde saurna assalamualaikum sampurasun rampes. Waalaikumsalam. Mugia Aki sadayana daramang sauna anggraini netep ka kidalang. Ki ciri khas Aki dina ngadongeng nyaeta dina kayan kitu sareng lebah dadana ngaliglag. Eta janten pagon Akinya. Pami sakali we dirempa ketal digentos kanu icalan nu sanes asa kirang greget cek anggraini bari netep kidalang. Sa ciri khas muhun tapi papagon sanes supami papagon eta mun urang mah aturan dina ngadongeng model bubuka eusi panutup tekenging ningalikeun rarai atanapi beungeut sorangan teras tekenging nuhunkeun saweran kecuali
aya nu masihan ikhlas henteu disuunkeun tapi nya ulah disuunkeun atanapi diseratan mangga nu bade sawer ka aki tah aya regening akina sanes kitu tapi istilahna saikhlasna teu kenging barina oge kituan teh papagon eta mah nya langkung sae panangan di luhur daripada panangan di handap. Kang Edi Wuwut palai dibaca ku Anggraeni cenah ki mangga anu geulis teh ki atuh ki cenah ti Desa Balagedog Kabupaten Majalengka mangga Kang Edi. Salamna kanggo Wa Anto, Wa Aji Katua saurna teras Kang Jawara Oyot Pasantren, Jawara Madura Acong Jawara Titasik, Eyang Subur anu seueur istrina, Mang Samin Crot cenah, Mang Nandi Bos Lelet ya, sareng sadayana. Thank you cenah Aki sehat selalu. Sumuhun hatur nuhun amin. Teteh Nuraini Silvina Dewi alhamdulillah lanjutki. Teteh Irma Rahmawati oge nuhunkeun ka sinini cenah hoyong kulub suuk sareng huina kayaknya diwartosin ka sininina. Aya henteu nya. Kang Dudung Ancol haurna tos manco Kang Anjar Wibawa gitu. Dongkap teh yang dicium ku Anggraeni Kang Ipai teh kayak di WA Anggraeni nanya Cecep Koswara Kang Cecep Koswara ki punten teu kacarioskeun pedang Dewi nu kubur di gigireun makam Wulan Sari teh dibawa dirawatan ku Sora tanpa rupa nu dikubur pinggireun makamna Wulan Sari mah sanes kuburanna pedang dewanya dewinya tapi kuburan putrana terus dirawatan da ku guruna ku Sora tanpa rupa pedang mah upami palai jelas mangga diputer deui dongeng Jawara Pedang Dewa bagian ke-16 janten sanes saur akinya saur jejak digital saur barudak mah mangga diputer bae supados jelasnya ngeunaan makam di sagigireun Wulan Sari sareng ngeunaan di candakna Pedang Dewi aya di bagian ke-16 Jawara Pedang Dewa. Teteh Liayu Wulan dari Bawel angkatan 82 Ki Abdi mah sumuhun mangga masih anom 82 mah Aki mah angkatan 50 meureun teh 52 Teh Nur Wahyu Si Hakir Sampurasun Ki Abdi ti Bogor Mancotras sumuhun hatur nuhun Rampes Rahayu Getih Sunda sumuhun hatur nuhun Waluya sadayana nya Teh Wiwin alhamdulillah wilujeng wengi hatur nuhun Ki sumuhun di Subang saurna hatur nuhun Muhammad Nur Cahya saurna Jampang Kulon Mancoki toel Kang Komar cenah mugia sadayana aya dina tang tayungan nu maha kawasa amin sareng Aki aya dina kesehatan ameh aya lanjutan ieu carita amin insyaallah nya salami Akina disehatkeun mah diteraskeun dugi ka tamat aya Kang Tajudin Pijit hadir manco teras Aki sumuhun hatur nuhun Kang Tajudin nya anu satya manco Teteh Intan Ramadhani ti Garut tea Kang Prabu Arjuna nya ti Banjar tea nyakseni Kang Agus Somantri oge ti Garutnya pami tepat maneko saurna Teteh Mutiawan hadir terus Teteh Linda Imut ti Bandung tea hadir Teteh Tami Malihahnya Bogot saurna ti Ciamis dan Tedi Suhahyudi deh hatur nuhun dan jempolna Kang Dodi Wiguna oge saurna sambil ngabajigur mancona Kang Etobri ti Pasuruan Kang Ade Soekarna ti Bandung mantep saurna Kang Odang Syarif manco Kang Setia Budi ti Tasikmalaya Teteh Yulinda Belia oge Teteh Dokter ti Tasikmalaya hatur nuhun Kang Alayudin assalamualaikum waalaikumsalam Ki Dagar sehat selalu supaya rezeki berlimpah amin manco sumuhun amin ya rabbal alamin aya Banyu Biru Ki Abdi penggemar Aki ti judul Jawara Gunung Galunggung hatur nuhun titip salam Ki kanggo Neng Hesti Nopita nu aya di Cianjur Ki salam sono ti Abdi Banyu Biru hatur nuhun mugia Teteh Neng Hesti Nopita nuju ngadangukeun Teh Yeni Rustini Bekasi teh hadir sareng mugia Aki sehat panjang umur dilimpahkeun rezekina amin ya rabbal alamin kitu deui Teteh Yeni nya Kang Nugraha Bewok assalamualaikum waalaikumsalam Aki mantep Ki hatur nuhun jempolna ngajajar ti Kang Nugraha Kang Didin Darmawan oge hatur nuhun saurna sami-sami Teteh Anita Parel calik biasana jojodog sumuhun jojodog antiknya jodog karuhun Kang Ajat Sudrajat assalamualaikum waalaikumsalam punten bade kirim-kirim saurna ka salam kangen buat Heri Hernawan Ciawi Majalaya teman lama nu kapungkur tinggal di Bogor sumuhun mugia Kang Heri Hernawan Ciawi Majalaya nuju ngadangukeun
Teh Yuliani anu hadir selalu Kang Aris Sutrisna oge hadir selalu Kang Lelam aja sami. Teteh El Hatman 1/3 Teteh Rokayah Cianjur Mekahnya selalu hadir manco ieu mah. Satya pisan hatur nuhun pisan kana cariosna sami-sami teteh. Teh Rizka Okstapiani Garut Cisompet hadir kieu hatur nuhun Teteh Rizka. Oh Bogor hadir saurna. Oh hungkul tulisanna. Padilah Muhammad hadir deui saurna hatur nuhun. Kang Ugan Gunawan hadir ki Dupi Anggraini teh masih gadis sanes randa ki upami randa mah kanggo aki weh. Sok kitu. Sakitu nyalirana cekuan Patrick teh cenah resep karanda Kang Ugan Gunawan mah. Ieu mah sok ngasor-ngasor ka akinya. Kang Yaya Brata blesat aya kalangkang pek teh tukang putu keur ngahing-hing ceurik cenah. Aduh pegat atuh jajanan. Patudin Udin Assalamualaikum Waalaikumsalam wilujeng wengina Kang Aki sabaraha kanca mugi salamina aya dina ginanjar ka wilujengan sim kuring selalu manco wae ngupingkeun dongeng nu dipedar ku Aki. Hatur nuhun pisan Kang Patudin Udin nya. Kang Ujang Galih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ki abdi nuju manco ti Katapang. Hatur nuhun urang Katapang. Cetut Geriwil manco ki sabari mancing di Rakit Cirata ki. Wah pokona mah ieu nya bangenan sigana seueur laukna. Kang Ujang Munawar mantap ki wulan sarita saya gentosna sumuhun. Teteh Herti Yuniarti alhamdulillah ki nuhun pisan tos medar deingan eta si jajaka nganggo dudukuy meuni telat sok teu pupuguh hadir sumuhun teh bangor. Sukses raski sinareng sehat oge kanggo para kru amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Amin. Kang Nanas Sutisna Kang Nanas Sutismanya ti mana teh aya ya teh ti Tomang mun teleponnya alhamdulillah sehat teu kirang sawios abdi. Di Tomang tiap dinten oge ngadepong hatur nuhun. Salam kanggo urang Tomang nya. Kang Ujang Galih teh tadinya tos saurna manco. Kang Asep Kurniawan manco ki bari nonton Persib. Alhamdulillah Persibna 1-0 kengingnya. Kang Asep Suherman alhamdulillah Bekasi manco teras hatur nuhun Aki mewah keru saurna mugi dipaparinan aya dina kawilujengan sang kesehatan saperkanca amin amin ya rabbal alamin. Kang Koskosasi alhamdulillah sampurasun Aki manco deui mugi aya sararihat amin amin. Almerafan Esan Yasar Kircon selalu manco mugi aya salawasna dina kelindungan Allah taala amin. Katampi pisan dongeng natur ngahibur pisan ki atur nuhun sami-sami Kang Evandra Nurwahidin nya ti Ciwidey teh manco saurna teras aya Kang Undaka Panyawangan Waalaikumsalam alhamdulillah bagi rampes mugi daramang sarehat sadayana teu kirang sawios-wios gampi rezeki amin bismillah manco sor jojodogna aduh mantep hatur nuhun amin. Kang Ade Goler Waalaikumsalam kawilujengan saurna ti Cibaru Sasinang Mulia Indah hatur nuhun. Kang Amen Cileungsi saurna bari ngopdudnya. Kang Hendi Rustandi salam sehat rampes lawasna. Kang Adilah oge hadir. Kang Ridwan Irwan hadir Garut. Teteh Resti Multi Yanti teu hilap hadir. Kang Dedara hadir. Kang Asep Saipullah manco. Kang Ujang Korsasi manya alhamdulillah manco deui Aki mugia sehat salamina amin. Kopti Cibolorang Bandung hatur nuhun. Kang Tedi Rahmat alhamdulillah kadungura manco ali alun kopikeun heula sono. Cuy 445 Assalamualaikum Waalaikumsalam wilujeng wengi wanco deui ngadangkeun dongeng Aki. Hatur nuhun. Om Engkos wilujeng wengi Aki sinyalna nuju saenya kusabab kitan sakti bade lungsur. Nuhun. Agus Liga Laksana Kang Agus Sampurasun rampes alhamdulillah sim kuring hadir manco. Salam baktos pamugi sing sehat generas amin. Atur nuhun pisan sami-sami Kang Agus. Kang Asep Iwan saurna teras Rahmat Hidayat hadirnya tas aya Teteh Yati cantik anu panungtung hadir pangpayunaki saurna salam manco kasadayana sumuhun atur nuhun pisan ka Teteh Yanti oge kasadayana manco maniar parantos hadirnya parantos kintun-kintun salam atensi sareng sajabana sakitu heula nu kapihatur akin amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.